Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui para wargi sareng pribados Kang Nacep dina channel Nacep Tilu JS. Kumaha para wargi dararamang mugi atunya sadayana sing aya dina kasehatan lahir sinareng batin. Amin ya Allah ya robbal alamin. Atuh bilih aya wargi urang anu ayeuna teh nuju teu dama, urang sami-sami ngadua mugia anjeunna teh sing enggal didamangkeun deui sacara bihara-bihara. Amin ya Allah ya robbal alamin. Dina danget ieu pribados teh seja mangdongengkeun deui anu jejeure cariosna nyaeta si Onyel neraskeun hancagarapan mangrupi karya pangersana Dadan Permana nya. Ayeuna teh nyaeta episode 5 nya para wargi. Kamari teh nembe dugi ka Eyang Nurjati sareng si Onyel teh keur ngarobrol nya. Masalah eta cenah ngobrolkeun eta anu susuguh teh nya, susuguh dina tangkal caringin gede cenah. Ayeuna urang teraskeun deui yeuh da kamari teh ngagantung nembe dugikeun ka si Onyel teh naros cenah nya nu perkara musyrik teh. Kumaha tuh cenah kajucungan caritana? Urang sami-sami bae atuh ngadangukeun nanging sateu acana. Pribados nada bantosanana ka para wargi kanggo di-subscribe, di-like, di-komen sareng di-share. Atuh kanu parantos nga-subscribe pribados ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Supados teu nyangkolong kana waktos mangaitna kana wanci urang kawitan deui bae yeuh si Onyel teh. Wilujeng ngadangukeun. Bahaya musyrik teh yang ceuk si Onyel. Ih, dang tu bahaya atuh. Sabab golongan jalma nu musyrik mah biheung meunang pangampuran ti Gusti deui jalu. Ih, ningan matak cilaka yang ari kitu mah tuh euy. Ceuk si Onyel bari ngabeureug gidig sieun. Puguh cilaka pisan. Matak koma hidup batang wani-wani. Mujeng hingga musyrik na bisa-bisa nama pi musyrikeunana ge kudu dijauhan. Ceuk Eyang Nurjati papadon ka si Onyel. Heueuh Eyang, moal sieun atuh uing. Ceuk si Onyel. Eyang, berarti uing alus satunya tadi ngadahar bakakak teh euy. Bisa jadi ngagagalkeun musyrik tah. Si Onyel harita nanya. Teu sababari gitu jalu. Ku leuwih jarona malah engke mangsa hidup sakola agama engke cenah diguar kujang ustad. Ngan anu ku Eyang ayeuna dek dijawab mah. Yen hidup ngadahar eta bakakak teh teu ngabatalkeun anu musyrik jalu. Nu munjung kana kayu kana batu dea. Nu muja kana tangkal atuh da sabab panyakitna ge eta mah akarana dina akidah na jaroeun hate. Atuh boro bieu atoh sugan teh uing teh geus ibadah kitu ya. Ku ayana niat hidup dek memperkecil kamunkaran oge. Mugi-mugi bae atuh sing kacutat jadi ibadah. Salianti jadi ibadah teh pamugi ngundang kaberkahan hirup hidup jalu. Ngan mangka ade ye jalu kalakuan hidup teh di dunya moal lepas ti nu satuju jeung teu satuju. Nah, naon maksudna yang? Si Onyel nanya wangun nu penasaran.
Dina jaroning hidup milampah segala rupa perkara teh pasti atuh aya nu ngarojong jeung henteuna. Contona we eta tah. Dina kalakuan hidup ngadahar bakakak tadi pasti aya atuh jalma anu satuju kana kalakuan hidup. Ngan tang tu oge aya nu teu satujuna. Ari si eyang sorangan kumaha tah satuju tah? Uing iya je mawa nog jeung tadi ngadahar bakakak teh. Cek si Onyel kalah nanya ka Eyang Nurjati. Ari Eyang mah teu satuju kana kalakuan hidup teh. Tapi da ari pikeun anu teu nyaho mah dimaklum. Ngan sing jadi ilmu we keur hidup jeung poma dong dieu dong kenatna ditobatan. Nah, meni pira perkara bakakak kudu ditobatan ya. Asal lieur wing mah kana huluna ge euy. Ceuk si Onyel bari katingali manehanana teh gagaro sirah. Alus lieur mah jalu. Ciciren hidup teh keur mikir ngan mata karasa lieur teh tetela can kapikiran meureun guy laing. Ceuk Eyang Nurjati bari harita teh ngalinting bako. Ari nu ku Eyang teu disadujuan teh jalu. Aya sababna atuh. Nyaeta bisi eta hayamna teh dipencit. Lain karena Gusti Allah. Tegasna mah bisi dina mencit hayamna teh. Geus ditujukeun keur sesembahan kana nu ngageugeuh tangkal euy. Nah teu meunang kitu mun didahar Eyang nu kitu. Si Onyel kalah nyedak malik nanya tuluy ka jero. Kitu jalu. Ceuk Eyang Nurjati bari ngajawabna teh kenat heula kaselang ku nyeungeut heula ududna. Urang teh yeuh dicarampikeun ngadahar bangke getih daging bagong jeung daging sato hewan nu dipencit salian karena Gusti Allah. Malah hukumna teh diharamkeun jalu. Aduh, kumaha tuh geus ngadahar bakakak eta euy? Si Onyel nanya bangun reuwas. Keun jalu, ari jalma mah kakeunaan ku bodoh, poho jeung kasalahan. Tapi dong hariwang Gusti teh nyadiakeun cara eukeul mupusna ku cara ditobatan ku ilaing. Tah bieu rasa kaduhung hidup teh kudu tuluy dituturkeun ku kalimah istighfar jeung dianteur ku kalakuan. Omat eta kalakuan mangkade tong dipilampah deui jalu. Alhamdulillah atuh nuhun Gusti ah. Ari masihan lawang pangampura mah. Ceuk si Onyel nu katingali rada birag. Eyang, pan eta mah bakakak puguh tah teu meunang didahar teh bisi dipencitna lian ti karna Gusti. Ari ieu euy nog pan nogna mah bae meureun kuing didaharnya. Sababan nog mah teu kudu dipencit atuh Eyang, nya uing kudu mencit nog. Ceuk si Onyel nanya deui. Pinter nanya teh jalu hidup mah euy. Make logika lamun ceuk anu aremuan teh mah. Ngan kade ari haram teh lain dina perkara nu tadi bae atuh jalu. Nu tadi disebutkeun ku Eyang. Ceuk Eyang Nurjati bari plenyun ngenyot ududna pipina teh sirikna nepi ka kemong. Nah pan anu teu meunang didahar mah eta lin daging bagong jeung sabalad-baladna. Pan ceuk Eyang ge kitu nu tadi dicaram. Ngan sagedengeun eta ge aya keneh atuh nu dicaram alatan pakuat pakait jeung cara atawa aya oge jeung nu hak batur tur sajabana. Kade jalu nu haram didahar ku hidup teh lain saukur getih
tapi pan kesang batur ge kade eta teh bisi aya nu kadahar ku hidup da eta teh haram jalu kesang ge lain getih hungkul kesang ge bisa jadi haram salian atuh ti daging bagong bangke jeung daging nu dipencit iwal ti karna Gusti teh nu haram teh bisa bae alatan carana contohna teh hidup meuli daging hayam si eta daging hayam teh menang mencit kalayan nyebat asemana Gusti ngan hanjaka tapi duit anu dibelikeunana teh ladang basilat ladang nipu batur ladang menang korupsi jeung sajabana nu teu teu balego kitu cara menangkeunana kade eta teh haram keneh bae malah dina nobatanana ge aya pakuat pakait jeung dosa ka jalma mah euleuh kudu disambeurkeun da ka jalma nu ku hidup kajoliman teh kudu dipenda pangambura tuluy naon urusanana atuh jeung eno geang kuring mandalain meuli apanan manggih eta endog depan sasatna mah kudu bogana teh dipake sesembahan jalu dibikeun da kanu ngageugeuh tangkal paur atuh bisi eta jalma teh teu ridoeun kana kalakuan hidup atuh ari eta mah pan geus dibikeun kana nu ngageugeuh tangkal berarti eta endog teh geus milik nu ngageugeuh tangkal yang ngan belagugna ieu bolohona anu ngageugeuh tangkal tah dibere tapi teu dihakan atuh da malalawur mubah nya geus we kuing teh di dahar ieu endog teh lah urang kulub we nya yang yang mah salut ka ilaing teh ari ku mikirna mah alus ilaing teh make logika teh ceuk anu barudak zaman kewari mah ngan ari eyang mah ngadukung moal ngabejaan geus pek bae kumaha ilaing ari ilaing keukeuh mah kan eyang mah jigana moal nurutan kana lalampahan jiga hidup alatan ku kaapikan sedengkeun hidup dek milampa mah pek bae ngan poh mah eyang mah nya ulah kababawa golomra harita kadenge di dapur teh aya nu ngagolomra atuh dua urang lalaki nu keur paguneman teh asa kagebahkeun maranehanana tuluy muru ka dapur barang bre tetela suluh teh ragrag ninggang seeng kadupa ku si jago hayam kanyaah si onyel nalaktak pisan hayam teh naik kana parahawu geus kitu mah harita atuh suluh teh tuluy ditunda deui sedengkeun hayamna dikelek ku si onyel bari tuluy si onyel teh amitan ka Eyang Nurjati dek ulin jeung babaturana eyang uing dek ulin ceuk si onyel bari ngelek hayam pek bae jalu kade baligna dong murid teuing ceuk Eyang Nurjati nu ngijinan ka si onyel geus kitu mah leos bae si onyel teh init ngaleos bari ngelek hayam sedengkeun harita Eyang Nurjati mah manehanana teh ngaleos deui ka kebon nuluykeun hanca pigawieun di kebon kacaturkeun harita di buruan imah nu rada lega tetela eta teh di buruan imah Najang Idin aya 3 urang budak lalaki keur ngaradu kaleci meuni antengna keur barudak teh arulin layeut ka cida aling uingeun
Cek Wahidin udek nyinterkeun kaleci. Sok tak da moal beunang lah. Kumane mah asli moal beunang sia sok kuing didoakeun Kuing urang doakeun heula cicing alik. Harita budak lalaki teh leungeunna diutek-utek cigah nu keur ngajampe. Cia sok sing tong beunang. Ceuk Jang Asep nu harita kaleci kojona teh keur dikeceng ku Wahidin. Blesur. Harita kaleci teh maju mengpeng trak. Sora disada dua kaleci nu diadu tari. Keleweng. Kaleci kojo bogana Wahidin teh mangpeng. Mangpeng kagigir kenca meh pisan deket jeung tina kaleci kojo boga Jang Aep. Aya meureun kana 3 lengkah deui mah kaleci Wahidin teh jarakna kana kaleci Jang Aep. Nya ceuk uing ge doa maneh mah teu matu pikeun uing mah Sep. Ceuk Wahidin ngah kaya bari mu puas ka Jang Asep. Kabeneran euy eta mah. Baiklah kejadian deui we. Jadian deui mah yakin uing nu meunang geura euy. Ceuk Jang Asep bari tuluy nyokot kaleci kojona. Jol bae manehanana mah init ka sisi. Ayeuna tah giliran nu ilaing Ep. Yeuh, urang keceng ku uing teh. Ceuk Wahidin ka Jang Aep. Peklah uing mah naha tumarima euy. Ceuk Jang Aep bari nyingkir rada nyingkah. Blesur. Harita kaleci teh ngablesur ngarah kana kaleci kojona Jang Aep. Plos kulutu. Tetela pangeceng Wahidin teh sakalieun ieu mah misleuk. Dah uing nya euy. Ceuk Aep nanya kadua baturana. Ep sok ilaingeun euy. Elehkeun si Idin Ep lah. Ceuk Jang Asep bari ngabobotohan baturana. Sok Ep ilaingeun. Tek nyentang kojo uing pek tah. Sok lah ngan teu kieu teu ban teu beunang sia. Ceuk Wahidin maksudna mah teu kieu teh teu singkir perkara nu ngahalangan kana kalecina jeung teu ban teh bila mana beunangna alatan nambag eta teh teu kaci. Pek we din teu kieu oge. Ceuk Jang Aep. Uing mah da rek nyasar kana kalang we edek heula ngasag muntah euy. Ceuk Jang Aep. Blesur. Trak. Blesur. Platrak. Sora kaleci diadu. Harita meuh peuy atuh Jang Aep teh mupu muntah kaleci tina kalang. Sabot kitu. Harita Jang Asep ngomong. Wih, aya si Onyel tuh euy. Bari harita nuduhkeun kana jirim nu jauh kene. Harita katingali aya jirim nu nyampeurkeun. Atuh dua baturana ge ngadadak ngarere. Ningan si Onyel tuh geus datang euy. Ceuk Wahidin. Dieu Nyel euy. Urang ngadu kaleci lah. Bari ngajorowok ka si Onyel. Dah, aya upatan mah urang ieu euy babaladan mainna meh rame. Ceuk Jang Aep mairan. Harita barang si Onyel anu ngelek hayam teh geus nepi ka eta patempatan. Tok bae si Onyel ngomong ka batur-baturna. Tadi euy ngaradu kaleci teh ieu teh. Ceuk si Onyel bari ngecageun si jago.
Ah kerek ge meureun sabalen nya ge can angeus tah tinggal si Wahidin jeung si Aep kerja jaten. Ceuk Asep ngejawab. Bae uing miluan euy. Si Onyel nanya ke batur-baturna. Nya bae atuh malah si Idin mah nunungwan maneh teh tita tadi tanya. Ceuk Jang Aep ngajawab bari nyampeurkeun. Ger urang jadian deui euy me babaladan. Ceuk Wahidin harita mairan. Geus kitu mah opat budak lalaki teh arulin ngaradu kaleci anteng nakranan. Malah awahing ku jarong jona ulin. Si Onyel poho kana hayam jagona. Harita barang diecageun teh si jago mimiti nama ngoreh gigireun tangkal sampe. Ngan awahing lilana nu arulin. Dalah sasatna mah teu pati jauh eta si Onyel teh jeung si jago. Alah si jago mah ulina teh tara ingkah tina tangkal sampe. Meh kajadian nu teu disangka. Tetel di eta patempatan teh aya hayam jago jalak bogana Mang Dodi. Mang Dodi teh bapana Wahidin. Maklum atuh sakadang haya. Ari panggih jeung hayam jago deui teh dalah teu puguh catur teu jelas masalah oge. Sok bae rajeun parasea. Ger atuh si jago teh harita dibintih ku si jalak hayam bogana Mang Dodi. Si jago ngalawan manehanana nyingcet tuluy malik ngabintih. Barang si jalak beunang kabintih ku si jago. Harita waktosna seep nya. Nuju dihararadu tah si jago sareng si jalak teh cenah. Cagatunya urang dugi ka dieu heula dongeng dinten ieu. Pribados neda dihabunten tina samudaya kaluputan kalepatan sareng katetiasaan pribados oge kakirangan pribados. Bilih aya langkung saur bahe carek. Kacaletotna omong ti soledatna basa neda dihapunten atuh mugia wargi kersa ngahapunten. Oge pribados ngahaturkeun rebu nuhun ka wargi-wargi anu parantos seja nga-subscribe, nga-like, nga-komen sareng share. Sakitu bae dongeng dina dinten ieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.